Masakan simpel tapi pasti bakal ngalimed. Percaya teu guys, meskipun tuangna ukur jeung tumis kangkung jeung sambal jeung goreng pindang, tapi ieu teh nambah sangu sampai berkali-kali loh guys. Yuk urang goreng heula pindangna tuh teu lila mah geus asak deui guys nya. Urang lanjut numis kangkungna, bumbuna mah bawang beureum, bawang bodas jeung tomat we guys. Abruskeun kangkungna, tambahan gula beureum jeung penyedap rasa. Terus kocak-kocek we guys nepikeun ka asak. Tadi teh ku abi teh ieu teh ditambahan cai sakedik guys, cuman teu ka videonya guys. Tuh teu lila mah geus asak deui, yuk urang jahit we kana mangkokeun nya guys. Tos numis kangkung mah urang lanjut we ngagoreng sambelnya. Tong hilap di minyakan, minyakna tos panas abruskeun we sambeleuna nya guys. Tuh kocak-kocek guys meh teu bebeletukan teuing. Tos asak mah urang jahit we guys nya. Terus uang lanjut rendos we guys sambelna. Tong hilap ditambahan gula jeung uyahnya guys. Tos beres ngarendos sambelna mah urang eurihkeun we nya guys kana mangkok leutik. Sagala tos beres mah yuk urang ngalas sanguna guys. Terus ulah hilap ditambahan tumis kangkung, sambal jeung pindangna nya guys. Kumaha kabita teu guys menunya sederhana seperti ini. Tos beres ngalas nama hayu guys urang lanjut tuang we nya jeung pindang jeung sambal jeung tumis kangkung. Meskipun makananna sederhana nya menuna sederhana alhamdulillah guys nikmat nepikeun ka nambah sababaraha kali ieu teh guys. Bocil oge anu biasana hese emam nya dipasihan menu seperti ini mah guys nambah wae tuangna teh nya guys nikmat meureun sarua jiga kolot nya guys.